Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa subscriber Kisunda anu satia satuhu manco. Dina dangat ayana urang medar carapon tina majalah Campaka nomor 28 tahun 1860 genap. Judul anu baris kapidangkeun nyaeta Dina Iuh-iuh Tanjung. Ieu anu nganggitna nyaeta Ibu Ningrum. Sumangga supados teu nyangkolong teuing kana waktos wilujeng ngadangukeun. Bari meme responi TV ngeunteung dina kaca satangtung geulis keneh ngora keneh pikirna. Tapi tepi kairaha kagelisanana bisa tahan kagelisan nu dijadikeun modal hirup ku TV ngahulang. Asa ngahieung keneh kana ceulina pananya babaturan sakolana keur di SMP Bareto. Ari cita-cita TV hayang jadi naon? Harita teh kabeh keur nyaritakeun pakarepanana mun geus taramat sakola nu hayang jadi dokter, ahli hukum, polisi jeung sajabana ti eta. Ida mah harita teh pabuis bae pepeta nyaritakeun hayang jadi penerbang, ari jujuk mah sobat TV nu pangraketna hayang jadi guru cenah. Ari TV jadi naon? Saenyana hatena mah jebi ngadenge obrolan babaturanana kitu teh. Pantes bae maranehanana mah rek baroga cita-cita kitu oge. Da barudak garoreng rupa anu kudu teh boga cecekalan keur hirupna. Bisi diparengkeun garoreng milik. TV mah teu perlu kitu. TV mojang nu panggelisna di sakolana jeung di kotana ngarasa yakin yen hirupna punjul ti babaturanana. Lila TV ngajanteng netep maneh hareupeun kaca las deui pipina di ulasan wedak pamupus nu kaliwatan ku Cipanon. Sanggeus dangdan tuluy ngalong dina jandela hareup panonna uleng netep kajauhna. Keur kitu tante bah dang mamat nolol tina sela-sela pager baluntas. Kadieu ya budak digupayan teh norojol nyamperkeun gewat dirawuk ku TV. Tong nyebat tante maiwi bae nya. Bari celongok budak teh dicium tuluy ditangkep. Dang memet budak umur 3 tahun keur memejehna pikalucun montok bersih pipina mani camih mil. Ku hayang TV ngarandapan boga budak nu lucu cara kitu. Pangharepan nu kawasna mah moal kaalaman. Dang memet palai kue yuk urang kalebat kakarage tepi kalawang korowok teu belah ditu. Memet TV ngalieu ka palebah sora ka tembong puncerangna Neng Ijah nempo budakna keur ulin jeung TV puncerang nu pinuh ku kaijin. Aci tuh budak bawa ka dieu parentahna kalanjangna bari ngagebrugkeun panto tepas. Dang met urang uih Nyi Acih ngarebut budak tina leungeun TV sajongjongan mah TV ngahuleng bakat ning kureuwas asa boga dosa katambah nyeri nempo sikep Neng Ijah kitu tepi ras deui kana kaayaan dirina pantes bae batur rek geuleuheun oge da puguh TV mah jelema nu pinuh ku gegeuleuh. Mandian sing bersih budak teh Acih kadenge ku ceulina Neng Ijah ngagorowok di jero imah. TV ngagubrageun maneh kana kursi di tengah imah karasa tuurna asa nyorojod unggal dang memet tas ulin ti imahna. Sirikna teh dileoban bae bisi katepaan rurujit. Hatena teh nyaah pisan nyaah kadang memet teh sanajan nyaho indungna geuleuheun ge ka TV kanyaah nu mangrupa siksaan batin pikeun TV mah. Jeung dang memetna deui meuni apet pisan ka TV teh di imahna. TV salawasna sadia es bonbon jeung coklat dina stoplesna khusus nyadiakeun dang memet. Mun seuk aing boga anak moal tepi ka kieu hirup teh ceuk gerantes hatena. TV nu ti leuletik ngarasa yakin yen hirupna bakal pinuh ku kabagjaan teu nyangkaeun yen bakal ngarandapan keperih sarupa kitu. TV nu tara boga cita-cita salian ti hayang jadi nyonya pembesar diparengkeun boga salaki kanu dipikarap ku manehna. Perkawinan TV jeung Dahlan lain kajurung ku tresna hate tepingan saukur kajurung ku cita-cita hayang jadi nyonya gegeden.
Sanggeus 3 tahun rumah tangga dina kasenangan TV ditoker bangun luas pisan dahlan noker TV teh. Da baheula ge kawina teh ngan saukur kataji ku kageulisanana wungkul. Deet tujuan perkawinan maranehanana mah deet pisan ngan saukur madag dina lelemah nu kacidaropohna. Dina megatkeunana ge babari pisan taya tapak-tapak nu ngait dina hatena jual TV gap nu anyar. Kajurung ku kapanas TV sagabrug-gabrugna neangan nu punjul ti dahlan panyangkana panas hate ku salaki bisa diubaran ku salaki deui. Leungit dahlan menangkeun sudagar kopra urang tasik kasenangan leuwih-leuwih ti bareto hanjakal teu bisa dikawin lantaran itu boga pamajikan. Cul tidinya gap deui kanu sejen hirupna di alung boyongkeun ti leungeun ka leungeun ilang ajen dirina teu beda ti runtah. Ceneng bade ngaleueut Ocoh neuneun gelas di eusi citeh haneut kana meja. Panona ngareret ka Ocoh lanjang umur belasan tahun dibandingkeun jeung si Ocoh mulia keneh hirup si Ocoh. Manehanana mah miboga keneh pangharepan hirup nu pinuh ku kaendahan. Karasa ku tiwi temahna ngalajur nafsu teh kieu rasana pinuh ku kapeurih jeung kahinaan. Pangyokotkeun kuehna Coh ka dieu. Bari regot nginum. Waktu rek neuneun gelas kana meja kareret di jalan aya mobil eureun tiwi ngagebeg geus teug moal saha deui apal kana mobilna. Coh teuneun deui bae kueh mah. Yeuh lamun aya nu nanyakeun bejakeun eueuh kitu angkat. Tiwi ngomong rusuh blus ka kamarna tuluy disosikeun ti jero lalaunan. Ocoh nempok ka hareup nu boga mobil turun nyamperkeun geus wawuh Ocoh ge ka manehna teh da puguh sering datang sobat dununganana. Nuju teu aya angkat dieu pisan Ocoh miheulaan ngomong. Ka mana? Duka atuh da sareng tamu. Kaciri semah teh bangun handeueul tuluy balik deui kana mobilna. Tos angkat ceneng. Ocoh ngetrokan pantau kamar Tiwi. Tiwi jongjon nyuuh kena bantal kagambar dina lalembutanana lalaki nu datang dieu teh. Dadag pangadegna rupana jeung sagalana. Tiwi ngebir gidig duka kunaon bet ngadak-ngadak. Sararungkan nampas semah dipikir-pikir karasa rujitna karasa hinana pagawean sarupa kitu teh. Tapi lamun teu kitu rek kumaha nya pilampaheun. Karasa hirupna asa kosong asa teu boga tujuan. Na da tiba heula ge Tiwi teu boga tujuan hirup salianti ngudag-ngudag kadunyaan. Mun seug aing boga cecekelan, boga tujuan, kawasna hirup teh moal kosong kieu. Ras ingat ka babaturanana baheula di marana ayeuna. Kumaha pandanganana mun nyarahkeun kaayaan Tiwi kieu. Tiwi ngorejat ngagiberikeun sagala panglamunanana. Sieun Tiwi mah mun nginget-nginget alam nu katukang-tukang teh. Sieun sarapna teu kuateun. Rumasa hirupna pinuh ku kagagalan. Tiwi mah sieun yang hareupan panglamunan teh pikeun ngaleungitkeun panglamunan nu pinuh ku kapeurih. Hirupna jadi leuwih maceuh, leuwih ngancrud. Geuwat Tiwi disalin make upna dibeberes deui gelis bawa ti kudrat. Coh, mi HP nya rek ulin. Saenyana Tiwi masuk era ari kaluar ti imah teh. Era ku tatanggana sanajan geus teu boga ajen ari ka era mah aya keneh. Lempang tungkul kana jalan ka tembong ibu sastra tetangga hareupeun keur ngaroris pepelakan teu ditanya datara patanya. Bi, naha ingon-ingon teh bet dikencarkeun atuh engke pepelakan batur seep diranjah geura. Neng Atom ngagorowok ka ibu sastra kareret ku juru panona bibir Neng Atom meni nyuriti wae. Tuluy ting ceuleuh keteuk duaan meuni asa panas beungeut Tiwi ngadengen nu seserian. Lempang ge asa teu napak. Tiwi jongjon lempang teu kana beca, lempang teu puguh nu dituju. Mapai-mapai trotoar bari nempoan etalase. Nempok sakadar nempok pikiranana mah malaweung teu kalawan dihaja. Sup asup ka salah sahiji toko pakaian nempoan barang-barang teu era da loba nu balanja. Ret panona nempok pepakean barudak meni ngalalucu.
getah nu biru payus temen didang memet mun seug indungna teu ngewaeun ku hayang mang meulikeun leuh eta rok menila lucu mun seug boga anak awewe ku hayang tiwi teh boga anak hayang boga tempat namplokeun kanyaahna karasa kosongna hirup taya nu mikanyaah jeung taya nu dipikanyaah teh kungsi tiwi boga niat hayang ngukut budak tapi saha nu daek mercayakeun anakna ka tiwi wanita nu teu boga susila kungsi aya pikir hayang minta budak kukuteun ka panti asuhan tapi panti asuhan komo leuwih taliti moal sambarangan mikeun budak kitu bae keur jongjon nempuan papakean barudak ujug-ujug aya nu nepak kana tak-takna hei wi ieu teh tiwi ngaliok ka tembong nu nepak teh hiji wanita pantaranana tiwi ngahulang asa-asa tuhnya hilap deui ka abdi cing saha geura si wanita nyekel kana leungeunna ditetep beungeutna ku tiwi ingetanana ngalayang ka alam ka tukang alam sakola keneh di SMP bray kapanggih jujuknya leres kitu tiwi males nyekel kana pepeuteyanana si wanita unggek gabrug silih rangkul sono tiwi teh ka jujuk sobatna keur leutik hayang ngabudalkeun eusi hatena kasedihna poe eta cara bareto tiwi sok ngebudalkeun rasiahna teh ka jujuk tapi naha kira-kirana jujuk daekeun nganggap deui sobat ka tiwi mun seug nyahoeun kaayaan tiwi ayeuna pangling pisan tiwi teh ku jujuk asa jadi geulis tiwi ge geulis tapi beda jeung jujuk kageulisan tiwi mah teu beda ti geulisna kedok surem teu cahyaan sedengkeun jujuk geulisna teh lir kasorot ku cahya nu mencara tina batina batin nu pinuh ku kabagjaan di mana ayeuna teh ju ngarasal saya ngobrol urang kaluar geura yuk jujuk mah asa sono ka tiwi teh ceuk manehna kalaluar ti toko sup ka restoran nu teu jauh ti dinya jujuk pesen kopi susu 2 gelas ka pelayan mani uplek nu ngarobrol loba picaritaeun nu hayang dibudalkeun ku tiwi ngan ditahan geus lila tiwi teh teu boga batur nu bisa diajak sarasiah boro-boro batur dalit kabawuhan ge meh teu aya ku itu ku ieu pada ngajauhan pada ngamusuhan aya jujuk bangun sono tapi hate tiwi jadi murang kad kaciri jujuk teh jelema bagja dina lempangna dina ngomongna dina sinar panona bisa kabaca yen jujuk teh wanita terhormat nu boga kepercayaan ka dirina pribadi jauh pisan ti tiwi teu jauh disangka jujuk teh geus jadi sarjana hukum ayeuna ditempatkeun di pengadilan negeri di Bandung ari salakina jadi insinyur di kantor DPU ari dahlan ka mana ceuk jujuk tiwi meni nyeblak hatena teu nyangka jujuk rek nanyakeun popotonganana aeh da jujuk mah teu nyahoon tiwi geus pepegatan geus henteu ayeuna mah ju tembalna lalaunan nempo paroman tiwi kawas nu bingung gawat obrolanana disalenggorkeun kana soal sejen sajeroning jujuk baca teh tiwi mah pikiranana ngalayang ka mana-mana asa era nyang hareupan jujuk asa leutik jujuk wanita terhormat wanita nu boga tujuan dina hirupna wanita nu pinuh ku cita-cita ari cita-cita tiwi hayang jadi naon asa ngahiang bae kana ceulina pananya jujuk baheula keur budak teh bari ngocek kopi susu beungeutna ditetep ku tiwi benar asa jadi geulis jujuk teh kageulisan nu kasipuh ku pangarti paingan cek batur wanita nu hatena pinuh ku kabagjaan katembongna sok beuki nyari kajeun geulis rupa sugih kudunya barana mun hatena rajet kageulisanana teh jadi pupus surem teu beda ti tiwi ayeuna tina kaca restoran katembong aya mobil nu eureun tiwi ngagebeg mobil nu tadi ka imahna hatena ratug kumaha nyingkahanana katembongna nu boga mobil kaluar sup teh kadinya pisan tiwi malius pura-pura teu nempo hei wi tadi saya ka imah si bedul teh make nyamperkeun cek ocoh tiwi geus angkat jeung tamu penyana teh tamu lalaki tiwi gugup rewas awakna ngeleper jujuk ngalieu ka pelebah sora hei daging baru nih
Sebedul nepakan kana punduk Juju gek diuk dina kursi antara Juju jeung TV. Geret kursi nu didiukan ku Juju ngageret. Apa kau bilang? Surah Juju ngageter nahan ka ambek, red ka TV, red ka si lalaki. TV tungkul teu wani nempok teteupna. Nempok sikap Juju si bedul teh kalah kanya kakak seri bari geragamang leungeunna newak leungeun Juju. Juju ngajengket, gejlig keluar ninggalkeun TV. TV aya ngagorowok ngagerowan Juju ngan teu kedal era rumasa lain tatandinganana jeung Juju mah. Cipanona murubut nu seuri jongjon ngagak-gak bari pesen dahareun ka palayan. TV keluar teu toleh kanu nyaram lempang deui sakainget tepuguh nu dituju beuki karasa hirupna teh pinuh ku kahinaan. Hatena pinuh ku kanalangsa. Lebah sasak cika pundung ngarandeg heula. Nempok ka handap. Malidkeun maneh bae kitu. Caina gedeet. Mending ngagelengkeun maneh bae kitu. Ras inget ka mahasiswi nu katubruk kareta teh. Dedeuh teuing. Nah lain TV bae atuh nu katubruk teh. Wanita nu taya hargana. Nu taya gunana. Mun aing paeh. Nah kira-kirana aya nu daek nguruskeun. Mun aing paeh. Nah bakal dipulasara secara Islam. Nah aing teh Islam kitu. Mun nya Islam. Nah bet ngalakukeun pagawean sarupa kieu. Ras kadahlan. Nyeri kabina-bina. Abong lalaki bet aya ras-rasan pisan dahlan nu ngalantarankeun aing kieu teh. Tapi nah bet nemblehkeun ka batur. Bongan aing teu tahan ku cocoba. Lain aing bae nu kungsi ngarandapan ka perih teh. Batur ge loba. Tapi nah batur mah bet pengkuh. Mun seug bisa ngungkulanana. Piraku Gusti Nu Maha Suci henteu maparin jalan nu dipiridho ku anjeunna. Piraku Gusti henteu nang tayungan ka abdina. Kakara harita TV eling ka pangeran, eling ka dirina. Lempang bari ngalamun teu karasa capena ingat-ingat geus tepi ka bagian kota nu rada tiiseun kagebah ku sora barudak nu keur alulin di hiji pakarangan imah. Buruanana lega lalinduk ariuh ku tatangkalan. Nak loba-loba teuing barudak laletik. Paingan bae da panti asuhan, puputon ibu. TV maca tina papan nu ngajeblag di hareup. TV ngarandag heula nempokeun nu keur arulin lalucu pisan bangun galumbira. Hate TV asa kabangbrangkeun sisi pager behareup aya budak keur ceurik ku TV disampeurkeun. Solongkrong leungeun ngusapan sirah budak. Kunaon nangis? Nu ceurik beuki euriheun asa aya nu ngupahan mun teu kahalangan ku pagar mah hayang mangku TV teh. Budak ceurik teu indung teu bapa budak nu mikabutuh ku kaayaan teu beda ti TV. Kunaon elak nangis? TV reuwas asa kagebah tina kursi handapeun Tanjung katembong aya istri nu nyamperkeun bade namah direktrisna. Kunaon elak nangis? Si wanita ngusapan sirah budak bangun nu deudeuh pisan bari manggut ka TV. Diciwit ku Lili ceuk baturna. Naha bet cawat ciwit Lili. Tos ela tong nangis arameng deui gara sok tungtun ku Lili. Lah lucu teu sadar TV ngucapkeun kareteg hatena si wanita mencrong ka TV bangun ngartieun kana isi hate TV harita. TV diajak ka jero teu talangke deui duaan ngarobrol dina kursi handapeun Tanjung bari nempokeun barudak arulin. Mentas lempang sakitu lilana kakara karasa lungsena tapi asa leungit sagala karudat handapeun Tanjung nu ariuh jeung lalinduk. Perbawana mawa tentrem kana hate katambah nempo pamulu Ibu Gunawan direktris panti asuhan karasa asa cap tiis kana hatena. Pamulu nu pinuh ku kadedeh pinuh ku ulas asih. TV tungkul mulung kembang Tanjung nu mayak deket suku kursi dikeupel tuluy diambean seungitna asa sumeleket kana hate. Upami enjing-enjing mah cobi seueur pisan kembangna nu mayak dihandap lahir Ibu Gunawan bari ngiserkeun kursi kabeh tukang. Upami niis di dieu raos temen ieu sareungit deui ceuk TV setengah ngalamun. Numawi barudak ge raresepeun pisan arulin handapeun Tanjung teh. Upami enjing-enjing sok paboro-boro marulungan kembangna ditiiran didamel mangle meni papanjang-panjang
buahna atuh sok diaranggo kaulinan main siru ku burudak awewe. Ibu Gunawan teh sing horeng tilas direktris SKP ayeuna ngalereskeun panti asuhan. Anjeunna teh tos teu kagungan kulawarga sarogena jeung putra-putrana pameget duanana ge gugur keur zaman revolusi. Harta bandana seep diranjah batur basa dikantunkeun ngungsi. Gening anjeunna ge kungsi ngalaman katunggaraan ceuk tiwi dina jero hatena. Ibu mah balik ngungsi teh kelengitan sagala-galana, sanajan kitu teu ngarasa aral, leungiteun anak, leungiteun salaki, ayeuna aya gentosna. Maneh sakieu seueurna lalucu balager. Dina swantena kaciri kabagjaanana, kabagjaan nu ditimbulkeun ku kadeudeuhna ka papada makhluk Gusti. Ibu teh butuh ku pembantu, lahirna deui. Tapi lahirna teh butuh soteh ku pembantu nu bener-bener mikanyaah ka barudak, lain ku pembantu nu ngan saukur butuh ku gaji. Ngadenge kasauran Ibu Gunawan panon tiwi ngadak-ngadak cahyaan, plong harepan timbul deui, tapi teu wani pok loba karumasa. Seueur nu hoyong didamel di dieu teh ngan ibuna teu wantun nampi. Lahir Ibu Gunawan bari mencerong ka tiwi. Upami aye teu kaabotan kumaha kintena karasa ngabantu ibu di dieu. Tiwi ngajonghok teu ngira bakal narima pangajak sarupa kitu, cipanona nyalangkrung. Ibu omongna bari dareda, naha ibu percanten ka abdi jalmi salangkung. Moga-moga kareteg hate ibu ulah nyalahan. Duka kunaon ibu teh ujug-ujug cop bae ka ayi mah. Tiwi sirikna teu ngagabrug bae ka Ibu Gunawan, kakara harita ngarasa jadi jelema deui. Tiwi geus gilig niat miceun laku lampah nu ka tukang-tukang, tapi hatena can caya keneh. Ibu bilih teu uninga, abi mah jalmi nu dipiceun ku batur. Runtah nu teu aya pangajina, beri derak-dak ngadongengkeun lalakonna. Sawios nu parantos mah parantos, lahir Ibu Gunawan bari kak pandanganana nyepeng kana leungeun tiwi. Ibu ge ngartos tina sorot soca ayi katawis aya teh nuju baleuweung. Buat teuing ieu teh pituduh ti pangeran, pijalanan ayi mulih deui kawiwitan. Ibu Gunawan maparinti wejang ka tiwi, teu anjeunna mah teu geuleuheun cara batur. Tiwi dianggapna teu beda ti nu sejen, hate tiwi pinuh ku tumarima geus gilig niat miceun sagala rurujit. Naha ibu henteu isin ngangkan ka abdi, naha nganggo isin soteh ari cacampuran jeung nu teu bager. Ari aya tos gilig mah bade bager deui, henteu teu isin bungah we nu aya. Cipanon tiwi mimiti murubut geuning aya keneh nu percaya ka aing. Ibu omongna bari ceurik, berat nampi kana kasayan manah ibu. Ibu parantos kersa ngajait abdi tina kahinaan. Ngomongna teu bisa kebat asa aya nu nyelek kana ti corona, leungeunna muka loket, neangan sapu tangan. Ulah nganuhunkeun ka ibu, lahir Ibu Gunawan bari nyusutan cisoca. Nganuhunkeun mah ka Gusti nu Maha Suci. Lila paheneng-heneng kembang Tanjung nu tadi dikekepeul ku tiwi diambean deui, tuluy diasupkeun kana loketna kembang Tanjung nu boga carita mandiri dina kahirupan tiwi. Teu kungsi lila tiwi pamitan bisi kasorean di jalan. Enjing diantos ku ibu enjing-enjingnya, bilih palai kembang Tanjung kanggo mangle. Urang pesen ka barudak, lahirna bari sasalaman jeung tiwi. Ibu Gunawan kakeprok miwarang barudak enggesan arulina. Di jalan samemeh celakana beca, sirahna ngaliuk deui neuteup ka palebah Tanjung. Isuk aing rek pindah, ceuk gerentes hatena. Tamat cenah ieu pamiarsa. Sakitu anu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.